Mananya kata dongeng entok nu zaman flu burung? Entok teh datang ke tukang warung. Cek, cenah ka tukang warung teh. Aya naon? Rek meser nog entok abdi. Aya nog entok cek. Eueuh. Oh, balik deui. Isukna geus nalol deui. Aya naon teh? Aya nog entok. Eueuh. Balik deui. Aya nog entok cek. Eueuh, sakali deui sia datang deui ka talian ku aing. Balik sieun. Isukna datang. Cek, pek sia daun deui. Rek meuli tali cek. Aya tali. Eueuh. Tambang. Eueuh, teu aya tali pisan. Teu aya ari kitu kunaon? Aya nu entok atuh. Nanyakeun heula, sieun di tali. Atuh aya nu entok. Sia teh. Tah, urang mah dongeng hiji deui mah. Dongeng kuya tiluan kok. Kuya teh nu gede dua nu leutik hiji. Urang iuran cenah euy hayang ka restoran. Kulantaran duitna teu cukup, geus meuli minuman. Dah. Kuya teh. Nya ngariung we tiluan. Barang rek nginum pisan tiluan teh nya. Breg teh hujan gede. Aduh, engke balik kumaha euy kahujanan. Ceuk nu hiji mau payung atuh. Embung jauh. Mane atuh? Nuduh ka nu leutik. Mane nu pangleutikna ka itu balik mah heula mau payung daguan kurang di dieu. Embung sieun urang nyokot payung ke ieu minuman urang diinum. Moal. Janji. Bener ya lamun diinum urang mah kajen teu tulis nyokot payung. Nya sok. Leos ini tidak guan 10 menit, 20 menit, sajam, 2 jam, tapi kan 3 poe. Can datang kene, weuh wae ceuk nu dua teh. Geus nginum yah, nginum rek regot pisan, ai lol teh ti kolong kursi. Sok, diinum moal tulus dapat payung. Can ini sia teh. Saya 3 poe teh nempo. Ngawas. Tah. Aduh. Sadongeng. Siga dongeng anu kamari geus dicaritakeun urang sok seri wae teh. Heuh kareta api jeung tukang kupat. Kareta api keur melenceng tukang kupat dagang sisi rel beak meureun. Di kumah ai lap-lap beureum. Beres rumah piring dikebut-kebut katingali meureun ku masinis. Alah tanah bahaya direm sakalikeun. Bret nolot tina janela. Aya naon Mang? Teh naon kantun sambal nabung. Ai sia. Nu nanya ka kaler sia kaki dua. Teu pugu-pugu. Tah. Ai copet awena. Urang mah yang merampok. Aya rampok mun nya euy. Katembak tah. Katembak teh palebah deukeut beuteungna pisan. Datang ka dokter. Wah, dok punten abdi pangoperasikeun lah cenah ieu pelor dilebet tok operasi ku dokter. Geus beres. Dijahit deui geus. Atos dok, tos beres. Nyaan tos beres pisan. Atos Ure lemah mayar aing mah cenah. Eta ceuk dokterna paduli teuing da guntingna ge jero beuteung keneh. Reuwas kapaksa nyemak ka dokter. Kajeun sia da guntingna ge jero beuteung keneh. Terek kumaha atuh. Tah, ai copet aweuna mah eta. Apa nina bos keur pagelek-gelek nangtung. Aya copet awewe ngodok kana saku teu nyaho beureuh soek sakuna. Tobros jeung teu make celana jero deui. Begitu sup leungeun langsung didempet. Trak. Sok sia, mending digerokeun copet, mending usapan. Da tibatan digerokeun copet sieun, tentrem we diusapan. Sabot maju. Keuna mah keul tapi kumaha da meureun. Aduh. Hayang seri wae urang mah tah. Tah urang mah resepna ngadengan lalajo main bal euy. Toh. Di stadion. Maklum orang kampung mereng ti luhur aja teh. Ai makanya di tribun nya ai barang ningali mun nempo baturna di kampung. Itu si Udin main ai gorowok teh. Udin, mane teh Udin? Balikna barangnya Udin. Eta hanapeunana keuheuleun di asongan Suryakanta, Muhammad Suryakanta apa? Song dituna deket matana. Da langsung atuh. Din, balikna barangnya. Apa jadi gede asa deket. Balikna barangnya Din. Pakai omat teh. Pakai omat. Omat din euy. Jadi laun ngomongna. Pan lamun dagang mah tuna nu make Suryakanta kacamatana gede pisan. Teu gogorowokan teh kajauhan. Kan dagang, jeruk. Meuli jeruk euy. Mungkugeun dagang teh jeruk. Terus teh nemalan, jeruk. Nyam ka abdi, nya meuli jeruk urang. Dasarnya jeruk ya mah loncat. Si orang gede teuing ka tawatan. Wah, kasih diting bohong nah. Atuh meureun tukang dagang naik kadeuleu gede pisan juga butanya euy.
Apa ngaranna ge dongeng? Oh, da ngaranna ge dongeng. Kumaha tuh dari dongeng mah? Dongeng sudah mah pamohalan jeung cawoka. Nya atuh ari geus kitu mah pandongeng mah. Wah, dongeng-dongeng baheula pan kitu. Atuh jalan nu kapek-prek curug cai. Jebro teh kapek-prek curug bareuh tah. Waduh, aya nu ngabejaan. Atuh cenah abuskeun kana bujur muning. Sok langsung cager. Nya. Kabarna dinya aya nya ibu-ibu lah. Mesti boga salaki, bukan boga muning da beunghar. Puntenna cenah ibu abdi teh ieu teh bade ngiring nyalokeun curug kana bujur muning. Kapek-preknya sok atuh tuh ka kana muning. Cos, cager harita kene. Genah tah moal kapeprek kalinya puntenna cenah nyelokon cos cager. Hiji mangsa kapeprek teh tiputing. Aduh cenah ieu bade ieu mungan wangi-wangi. Aduh cenah damaran atuh kada geus. Atuh cenah diantar ku ibu, antur kana muning. Sok atuh cos. Jang eta mah lain bujur muning. Apa dulu da ieu lain curug. Si orang udah cupunya. Ya bisa jadi. Kemana wae itu dongeng. Maksudna kumaha sih teu ngarti? Hah? Aduh. Bisa wae dijelaskeun. Kan maneh meureun kudu ngadahar plastik eta teh. Aduh, urang mah euy. Teu saya mah budak sih kana nu karitu mah jauh teuing. Dah. Aya panu budak-budak kitu ge? Eta mah aya nu kitu. Adina bos ceurik wae budak teh. Bet kabarna gigireunna ya urang negro. Halik cenah sawas tah. Sok lamun teh jempe dibikeun ka negro. Negro hakan ye budak negro. Negro hakan ye budak negro. Teu daek jempe budak ye negro hakan. Cek urang negrona. Sia dihakan ku aing. Nah aing teh beuki budak. Sia dihakan. Si orang lain negro. Urang cunangan hidung. Aduh. Hei dongeng mah da loba nya. Kapan geuning eta dongeng dina bus ge kitu. Nya dina bus waduh atuh supir penumpang pinu. Bandung Sukabumi teh dikabut serepet. Ngaliwatan jurang dari ka Pelabuhan Ratu. Waduh. Digorowok eta mah penumpang. Pieu tong tarik teuing atuh paur. Ceuk supir truk paur mah jiga abdi atuh peureum. Sararea ngagebeg. Si oreng jeung teh nyetiran teh bari peureum teh neuleuh. Alah, nya cek urang da rupa-rupa wae atuh. Tah dongeng mah da loba. Tengah peuting jam 1 aya awewe leumpang atuh. Kana jamatan nya dinya teh loba juri. Umpat eta keamanan. Cek punten ce. Ulang langsung ti wengi lah si juri. Cek si ece tasawios da abdi atas maot. Keamanan anu ngalepek. Sawios da abdi atas maot. Wah, cilaka. Aduh, eta teh dongeng tengah peuting. Nya, mangani ceuk maneh teh mending dongeng tukang jeruk aya nya. Jeruk amis murah 1 kilo mira diobral amis ya, teh amis pulangkeun deui. Buat meuli ibu-ibu 5 kilo. Isukna ka sorena datang deui jang tong nipu ah. Jeruk amis tah 5 kilo teh haseum teh kabeh. Kumaha cek tukang dagangna. Tong somong bu, karek 5 kilo tuh tenyo abdi 2 gudang haseum kabeh. Sia, kalau kapa ungul-ungul Bersaing nya. Aduh, bersaing we eta. Tah urang mah dongeng bemo ye, kemae kaluarkeun kabeh urang mah nu geus kaliwat ge. Nya keur bahan Wildan ngalamar. Aki-aki tumpak bemo. Hubunganana. Pahareup-hareup jeung awewena keur nyusuan budak. Tapi bari ngalenggut meureun ibu-ibu teh nyusuan budak teh. Teu nyaho meureun kana aya lomang di jalan. Bemo ngagejlig. Budak lesot tina susuhan aki-aki ti jongklok. Ai gep teh meureunna kana susu urut budak. Indungna teh sadar diantepe da puguh aki-aki uhuntuan. Mun karasana kos bibir orok diantepe. Barang sila akhirnya, sia. Sugan teh orok geuning maneh. Aki-akina dicentok dihuaikeun. Kali sia bet diudangkeun di aki-akina. Terap. Wareg meureun. Si orang wareg tadi. Aki-aki atah doa teh. Aki-aki nurus tunjuk. Aki-akina mana ya aki-aki. Ni tegep cek aki-aki teh tingtrim we. Nah, tak urang mah jadi aki-aki kudu soleh. Oh, dah loba dongeng teh. Urang sok ingat dongeng. Budak negro tiluan. Pahidung-hidung bapak. Sanegro mah bapak aing panghideungna. Ceuk nu kadua teu bisa.
hidung bapak urang. Cek nu katilu, bapak dewek panghideungna. Mana kumaha bapak mana itu? Bapak urang mah cenah euy. Kakereut getihna hideung. Cek nu hiji teu aneh sia beda jeung bapak urang. Bapak urang mah main bal, katemprang sukuna potong, tulangna hideung. Cek nu hiji deui nya moal kuat ka bapak aing mah. Bapak aing keur maca koran ditepas aing asup, bapak aing hitut poek.